Kocapkeun para mitra sadaya musuh harita adu belajar hayang leupas. Lila-lila pigelang dengan musuh teh morotok kulitna karasa nyeri jeung panasnya nyautan. Asung maju sia. Buktikeun omongan sia teh hanya makasakeun punyu teh aing. Musuh nu dua silih reret. Nu saurang deui geus taya wawanen lantaran geus ngarasakeun nyerina pigelang. Saukur dicekel atuh komo mun ditampili kangtu beungeut. Mantri belet tampanan ilmu aing sia. Cek eta utusan bari tuluy ngabijeukeun pecut nu panjangna kira-kira 7 depa. Tungtungna make babendul segede peureub sareukeut make cucuk jiga pentil kadu. Teu ngomong deui pecut disabetkeun ka Ruhadi sorana ngahiung bangbaraan bakat kutar. Tapi Ruhadi waspada manehna luluncatan nyingkahan pangarajang musuh. Bari ngintip babendul pecut nu rek ditewak. Kiu-kiu seot rek nyamar kana palipisan kep ku Ruhadi ditewak. Langsung ditarik sakaligus celepung awak musuh ka bawah kaluhur. Sababnya nyekel gagang pecutna pageuh celig nincak deui lemah. Bari mecatkeun pecut kawas nu keur nguseup atuh celepung Ruhadi kaluhur. Siga lauk beunang ku useup, tapi nu dicekel teu lesot atuh celig nincak deui lemah. Pecut ditarik ku nu bogana ditarik, akhirna pabedol-bedol para mitra. Patarik-tarik sia tarik tamang we mah. Kurang ajar sia ngajak tarik tamang jangan ai ha. Sok sia sabab moal sieun aing oge. Bijilkeun tanaga sia saya ya. Cek Ruhadi bari terus ngawatek haji kadugalan. Sabab ku akiwana kungsi dilatih malah makungsi ngadu tanaga jeung anak gajah. Ari musuh teu ngomong tuluy ngerahkeun tanagana tetela musuh ge bedah. Ampir Ruhadi ampir-ampiran kabantingkeun. Tapi akhirna pecut pegat musuh ngajengkang ka tukang tuluy ngarejat bari ngahegap. Aing beunang sia. Cek Ruhadi bari maledogkeun babendul pecut kana beungeut musuh. Hiu bletak kuak musuh ngocea. Musuh aduh-aduhan para mitra ampun-ampunan. Beungeut baloboran ku getih tuluy unur-unuran. Ku Ruhadi teu dibere kasempetan dijejek dadana bari luncat keduk rubuh ngagerung bari ngudupung. Nu hiji deui teh tegangan pobaladna rubuh jeleng luncat rek nanasa ka Ruhadi. Tapi Ruhadi rikat malik bari mapag musuh ku tonjokan anu mateni keduk kana heulu angen. Aduh, musuh ngahanyu rempeyak bru rubuh panon buncelik ambakan sesek hulu angen seueul meuni nyelak. Geus kitu mah musuh nu dua ditalikung dibawa ka panjara beusi. Ruhadi tungkul bisa ngelehkeun musuh anu dua. Surajaya jeung Sutimah ngarasa sugema sabab teu nyalahan milih patih teh. Milih patih teh para mitra. Tuh katingali Kang, paman mantri geus nemongkeun sasaktena. Sabab abdi moal kumaha ngangkat jadi mantri mun elmuna teu masagi mah. Cek Sutimah bangun agul, reueus boga mantri anu kacida gagah. Akang percaya dulur urang memang gagah, pantes jadi pangagung di negara. Tapi kumaha ngaratakeun Gunung Layung nabakarengse dina jero sapeuting? Akang mah rada honcewang ieu. Cek Surajaya bari nunjuk ka Gunung Layung nu pernah nawetaneun Cipelang. Ulah salempang Kang abdi sanggup. Malah eta gunung rek dipindahkeun ka Balungan Cileunca. Caina sina mudal ka nagara Salaka, tangtu eta karajaan bakal kakeueum. Sina karasaeun ku Raja Salaka. Cek Sutimah bijieun niat dengki hayang ngabinasa ka batur. Jung atuh gara jalankeun. Sutimah amitan tuluy init ngajugjug ka Gunung Layung. Heuleut sawatara waktu kadenge sora pating celegur. Dibarung ku pating purinya enak kilat. Eta sora sapeupeting teu jempe. Mata keung jeung mata ketir lantaran Sutimah keur ngaratakeun gunung make elmu siluman. Kocapkeun isukna urang Cipelang gujrud lantaran beulah wetan jadi lenglang. Panon poe leuwih bengras nyorotna ka Cipelang. Sabab gunung nu ngahalangan geus leungit. Jalma-jalma kawas nu linglung teu percaya kana eta kajadian asa dina pangimpian. Urang Cipelang kumpul di alun-alun kabeh molohok ka beulah wetan. Keur kitu torojo Sutimah datang pakaian tetep bersih. Teu jiga-jiga tas digawe berat dipapag ku Surajaya nu marahmai bakat ku bunga. Sabab beuki jelas yen Sutimah lain awewe samanea sakti jeung gede wawane. Bagea Nyai Ratu tete lapisan Nyai teh gagas sakti mandraguna akang beuki percaya sarta boga andalan nu taya tandingna.
Cek Surajaya bari ngaleng pamajikanana dibawa ka hareupeun karaton. Rahayat nuturkeun ngariung hareupeun karaton, Sutimah nangtung tuluy biantara sorana ngengkreng kadenge nu kanu jauh. Kadang warga Kerajaan Cipelang, anjeun sakabeh geus nyaksian kana kajadian aneh peuting tadi. Nu ayeuna ngabukti leuweung layung geus leungit ku kami dipindahkeun ka Cileunca. Nyumponan panangtang ti urang nagri Salaka. Taina saha di antara anjeun nu can yakin kana kasakten kami sok ngacung urang ngadu jajaten jeung kami ayeuna? Hadirin jempe saurang ge eueuh nu wani ngomong. Sabab sieun ku Sutimah jeung ku Surajaya anu kawentar galak alah batan singa awewena geus puguh kitu mah Sutimah jeung Surajaya arasup ka karaton. Ari Rahayat balik ka imahna masing-masing bari galecok ngobrolkeun kajadian nu aheng. Kira-kira wanci pecat sabad gurunyung sawor datang laporan karatuna netelakeun yen perangna unggul. Kumaha nasib Raja Salaka dikumahakeun ku Kang Pati? Cek Sutimah bari neuteup hatena bungangan. Pemil percanten Raja Salaka diratakeun jeung lemah. Karaton ancur diburak-balik, prajurit bubar kataburan trai nu mangapulia. Cinek nama urang unggul mulai dinu kumawani ngahalangan kana kamajuan kerajaan Cipelang. Cek sawor Daryana keur ngabejakeun hasil pagaweanana. Syukur mun kitu mah isuk pageto kerajaan Salaka bakal jadi talaga. Sabab walungan Cileunca dibendung caina bakal ngocor ka eta kerajaan. Nuhun Gusti, upami kitu mah langkung aman ku urangna. Bener Kakang Pati? Halus pisan. Atuh salajengna Gusti kumaha salajengna? Tah ayeuna geurang ngahangkeutkeun pangwangunan. Sangkan kerajaan urang leuwih maju leuwih kuat batan nu sejen. Lamun nagara geus kuat urang nyerang ka negeri sejen, sangkan nagara urang tambah lega. Cek Surajaya ayeuna geus ngarasa ngeunah jadi raja. Sabab geus tuku dagang ka mana-mandi duit daratang sorangan ka imah. Unyuk sumangga Gusti sejadi estokeun pisan. Satuluy nama sawor jeung reng-rengan ngajalankeun tugasna sakumaha mistina. Ngajalankeun parentah ti raja jeung ratu. Nagara Cipelang beuki lila beuki kuat, beuki ngagedean, beuki ngarekahan. Beuki meberkeun jangjangna, meberkeun tanah kakawasaan sabab eueun nu dipikagimir kabeh ge taluk ka Surajaya. Gancangna carita para wargi. Welasan taun geus kaliwat beja ngeunaan ngadegna nagara anyar geus sumebar ka mana-mandi. Malah geus ngadeng-kadenge ku jalma-jalma nu aya di pasisian. Akhirna eta beja kadenge ku Nyi Partiwi nu geus 11 taun cicing di leuweung. Harita anakna nu bungsu atawa nu kalima geus lainna budak deui. Sabab geus halughug jangkung gede, kasep ngalempereng koneng keur meujeuhna buta tulang, buta daging, keur meujeuhna belek kesenteng. Dina hiji peuting Aki Kalajati jeung Nyi Partiwi katut Yoga Jaya. Ngariung di jero saung bari ngadaharan beuleum buah saninten. Yoga Jaya diukna teh teu jauh jeung indung disang hareupan ku Aki Kalajati. Ujang, hari tadi teh tas di mana? Liar teh naha, burit-burit teuing balik teh. Aki masuk melang bising kata limbang teh nyaho di jalan. Cek Aki Kalajati ngamimitian tumanya ka Yoga Jaya. Tetebih ki ti palih kaler abdi menak lemur ageung. Jadinya seueur jami, seueur bumi, seueur jajakan usah pantar sang abdi ki. Pamitiasa mah abdi hoyong ngalalana we ka pilemburan. Kanggo namihan pangalaman, jawab Yoga Jaya ngebrehkeun ka hayangna. Nu geus lila disidem dina hate lantaran geus sakitu gedena, can meunang idin pikeun turun ti gunung, can meunang nyaba ka pilemburan sabab unggal poe ge tara alat dilatih, diwarah rupa-rupa ilmu lahir jeung ilmu batin. Ulah waka hayang nu lain-lain sabab ilmu hidup teh can sampurna. Aya keneh kakuranganana, engke oge mun geus tepi kana mangsana, geus cunuk kana waktuna hidup baka dijurung kulaku ku Aki. Kudu init ka pilemuran neangan pangalaman jeung ngemban tugas di Aki. Tugas naon ki mangaku abdi bade dijalankeun? Margi ayeuna mah abdi teh tos dewasa ki tos sanggem mayunan bahaya. Sakantenan hoyong ngajajal ilmu we nah mati hate nepi henteu. Tah ieu nu perlu dibeberes teh. Hari budak ngora sok tara sabar, boga ilmu teh hayang buru-buru nyobaan. Padahal ilmu kagagahan jeung kadugalan teh lain keur pamerkeuneun ujang.
lain keur agul atawa sombong, tapi keur ngabela diri jeung keur nanyerkeun keadilan. Palebah dia kudu diajar deui, kudu dibeberes deui sangkan ilmu hidup masagi. Gagah jeung sakti teu matak salamet diri, mun hidup can wawuh jeung ilmu akhlak nu hade. Sakabeh ilmu kagagahan jeung kasaktian bakal malines ka diri pribadi, lamun teu dibarengan ku budi nu luhur atawa akhlak nu mulia. Cek Aki Kalajati taya bosen nama patahan ka incuna nu geus nincak rumaja. Bener Ujang, ilmu teh loba rupana, lamun urang can masagi dina ilmu-ilmu eta. Temahna matak cilaka sabab gagah jeung sakti teu bisa dipake angkeuhan. Da salamet mah lain ku gagah jeung sakti tapi ku budi jeung akhlak nu hade. Udagan urang lain salamet dunya wungkul tapi kudu ngudag kasalamatan lahir batin dunya akhirat. Nu diharapkeun ku urang lain harta lain pangkat, tapi karidoan ti Allah tah kitu anakin. Nyi Partiwi milu mapatahan ka anakna parawargi sangkan jadi jalma soleh. Ulah salah kahartos ibu nuhun upami kitu nanging abdi teh janten panasaran hoyong ngalalana namihan pangalaman etang-etang ngasah ilmu nu parantos aya. Margi waktos abdi kapilemburan nguping wartos nu aneh, ceuk Yoga Jaya inget deui kana pangalaman poe tadi. Ay, namanggih pangalaman naon Ujang? Ibu ge panasaran beja naon nu katarima ku hidap. Di Jelembur aya negara enga Ratuna Sakti margi tiasa ngaratakeun Gunung Layung. Tak ieu nu aneh teh ibu, ceuk Yoga Jaya bari ngareret. Tuluy netep ka akina puguh Partiwi jeung Aki Kalajati meningarenya asa teu percaya kana eta beja. Ceuk saha eta teh Ujang asa lahuda deui? Jeung deui saha nu kumaha ngadegkeun nagara anyar, saha ngaran ratu jeung rajana? Ari ngimutkeun wartos mah ratuna teh Sutimah, rajana Surajaya. Eta raja kalintang jahatna, rakyat sangsara margi tanah dipaksa kudu dijual ka raja. Kitu nu kakuping ku abdi maki. Barang ngadenge ngaran Surajaya jeung Sutimah, Partiwi jeung Aki Kalajati meninga jenghok sabab geus moal salah deui. Tangtu nu diomongkeun teh Yoga Jaya bapana pribadi. Diomongkeun ku Yoga Jaya teh bapana pribadi. Eta beja teh matak narikana Aki, tapi keun bae ulah waka di pikiran. Sabab hidup can bisa ngamimitian turun gunung, aya keneh kakurangan nu kudu buru-buru dilengkepan. Isukan hidup rek dilatih deui, sangkan ilmu jadi pasagi, mun geus pasagi Aki rek meripati ka hidup. Sangkan buru-buru ngajalankeun tugas ti Aki. Abdi parantos yogi kanggo ngalakonan parentah ti Aki nanging ilmu naon nu teu acan parateki, nah aya keneh ilmu sanes nu langkung mati. Mangga atuh garawiridkeun ka abdi, ceuk Yoga Jaya manehna lapar keneh ku ilmu, padahal sabagian gede tina ilmu Aki Kalajati geus kapibanda ku manehna. Kieu Ujang, ari hirup teh jeung huripna manusia aya nu ngatur sarta aya watesna. Manusia moal bisa hirup salilana moalana di alam dunia, tapi bakal pindah alam, bakal ngalaman kejadian moal bisa dicegah. Ari sababna geus diatur ku Nu Maha Kawasa yen manusia baris ngalaman di opat alam. Kahiji alam arwah, kadua alam dunia, katilu alam barzah, kaopat alam akhirat. Nya eta hiji alam nu langgeng alam panjang poe padang, moal aya poe deui kadituna. Nya sok disebut poe bungsuna atawa poe pamungkas. Tah kulantaran kitu ulah kajongjonan teuing urang hirup teh. Sabab alam teh keur karanapan ku urang. Karek alam nu kadua, tangtu bakal nyorang alam katilu jeung kaopat. Hari pindahna ti hiji alam ka alam sejen, ieu mah cara sewang-sewangan nu geus diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Pindahna manusia ti alam arwah ka alam dunya ngaliwatan indung bapa, gumelar ka alam dunya mangrupa orok anu teu mawa naon-naon. Atuh ti alam dunya ka alam barzah bakal ngaliwatan maut, ti alam barzah ka alam akhirat bakal ngalaman kismat, bakal ngalaman kiamat.
Jadi jelas manusia hirup di alam dunia moal anggeng sabab aya di setengahing perjalanan. Muru ka alam nusa tuluina kudu kumaha lamun geus nyaho hal eta. Urang kudu nyaho kana diri pribadi asal ti mana aya di mana reka mana tuluina. Mun geus nyaho kana tilu perkara eta urang kudu nyaho tugas sejena. Di dunia kudu kumaha, di akhirat bakal kumaha, jeung naon nu bakal kaalaman ku urang. Tah mun perkara-perkara kitu geus kanyahoan urang tang tungarti. Yen di dunia kudu ibadah sabab luyu jeung dawuhan Allah dina Al-Qur'an, yen manusia jeung jin teh diciptakeun ku Allah pikeun ibadah ka mantenna. Tah kitu diantarana. Aki kalajati eureun heula nyariosna regot numbang nikmat. Ari Yoga Jaya ungut-unggutan geus mimiti ngarti kana maksud anu jadi akina. Para mitra tadi Mang Jaya lepat dina maca para wargi. Dan ti alam barjah para mitra sadaya nyaeta ka alam akhirat teh kudu ngalaman kiamat. Mang Jaya nyebat kismat. Kiamat para mitra hapunten. Mangga urang lajengkeun. Harita Yoga Jaya unggut-unggutan geus mimiti ngarti kana maksud nu jadi akina. Dugi ka dieu abdi tos ngartos nanging kumaha salajengna ki. Kieu tulusna teh ujang, tapi ki aki rek ngaso heula nya. Cangkeul aki ge aya nyarita wae teh aki ge hayang inung. Para mitra sadaya. Bari aki kalajati ngaleueut Mang Jaya wade ngaso, duh ngiringan we ka aki kalajati para wargi ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu dina ieu carios dijelaskeun tadi para wargi yen urang bakal ngalaman opat alam para wargi sadaya sarerea oge kitu kaayanana kahiji cenah alam arwah demi alam arwah ieu para mitra nalika urang nuju dikandung ku indung jeung bapa pindahna ka alam arwah ka alam dunya teu aya deui ku perantawisan indung jeung bapa. Inung anu ngandung bapa nu ngayuga dikeresakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Gubrag urang ka alam dunya jadi aya paripaos teu lepat-lepat teuing para mitra lamun disebatkeun yen pangeran di dunya teh eueuh deui iwati indung jeung bapa. Da ieu para mitra sadaya pami dilenyepan langkung paosnya. Mudah-mudahan aya bahan lenyepaneun pikeun urang sadaya. Jadi alam arwah di alam arwah teras ka alam dunya ngaliwatan perantaran indung jeung bapa dikeresakeun ku nu maha kawasa Allah Subhanahu wa taala. Sabada urang hirup di alam dunya, urang bakal maut. Nyaeta ke alam barzakh.
demi alam barjah ieu para mitra sadaya bari ngantos alam akhir engke akhirna ku kiamat. Jadi para wargi sadaya ieu para mitra sadaya, jadi opat alam ieu ku urang balis ka alaman. Urang mengpeng dina alam kadua hirup di alam dunya, kasempatan pikeun urang ngalaksanakeun ibadah. Mangga para wargi sadaya gunakeun ieu kasempatan sahade-hadena sangkan ke di alam akhir urang manggih kasenangan kitu. Mangga urang lajengkeun para wargi sadaya. Aki kalajati para wargi harita nyarios deui. Terus kieu ujang mun urang geus nyaho asal ti mana, tangtu bakal nyaho tujuan nu saterusna. Nyatana bakal nyorang alam barjah jeung alam akhirat. Tah palebah dieu urang kudu barang bawa keur bakal di akhirat. Sabab di akhirat mah langgeng perlu bakal anu loba jeung alus. Mun teu boga bakal tangtu sangsara. Tapi kade ulah salah arti. Bakal di akhirat mah lain harta atawa bana, tapi amal soleh nu dipilih ku Allah. Jadi salilah hirup di alam dunya kudu rajin pepelakan keur alaheun jaga di akhirat. Sabab dunya teh tempat melak, lir ibarat kuma atawa sawah atawa kebon. Mun di dunya melak hade tangtu bakal metik buah hade. Mun di dunya melak goreng tangtu bakal metik buah goreng. Melak cabe moal jadi bonteng, melak bonteng moal jadi cabe. Kumaha kudu kumaha mun hayang menang bekal anu hade. Tangtu salilana di alam dunya kudu milampah hade. Sangkan metik buah anu hade, nu dipirido ku Allah. Kumaha carana? Gampang. Angin kudu taat ka Allah. Sabab hirupna manusia di alam dunya geus dibere aturan ti Allah. Eta aturan teh keur katengtreman umat manusia. Ari taat ka Allah teh nyaeta migawe sakabeh parentahna jeung ngajauhan sakabeh nu dilarang ku anjeunna. Tah mun geus kitu insyaallah salamet dunya akhirat. Eta jalma kaasup jelema nu takwa, takwa nu sabener-benerna takwa. Tah kitu maksud aki teh uja. Leres kahartos ki hatur nuhun atuh ari tos kitu mah. Insyaallah abdi bade tumut kana amanat aki sarta bade ngajalankeun naon-naon nu diparentahkeun ku Allah. Sakadugana abdi margi abdi ge hoyong salamet, hoyong kenging bagja di dunya rabuh di akhirat. Syukur pisan mun geus kitu mah muga-muga niat ujang anu sakitu hadena bakal diijabah ku Allah. Tapi kade hirupna manusia di alam dunya teu gampang. Sabab bala setan jeung iblis teu cicingeun. Maranehanana bakal terus ngagoda anak incu Adam nepi ka poe pamungkas. Tah palebah dieu ujang kudu waspada sabab godaan setan teh lemes. Sakapeung tara karasa sabab sok ngahiji jeung jiwa. Sok seseleket dina hate. Hese misahkeunana kade sing api. Hawa nafsu mangrupa hiji alat anu sok dipake paneungeul ku setan. Pikeun ngalumpuhkeun manusia. Di dia ujang kudu waspada yen manusia teh teu leupas tina hawa nafsu. Nu salilana sok dirorojo ku iblis. Sangkan manusia ragrag ku nafsuna pribadi. Mun urang hayang salamet kudu bisa ngadalikeun hawa nafsu sing inget ka Allah salawasna ujang. Katampi ki hatur nuhun. Jep para mitra nu ngobrol jarempe. Hate yogaya hoga jaya geus ngablesat ka pilemuran. Sabab disaprak ngadenge beja nginaan Raja Surajaya hatena teu boleh panasara. Hayang jonghok jeung jinisna hayang ngajajal pangabisan. Ari Nyi Partiwi manahna lalangsa sabab ngadenge beja yen Surajaya geus ngahiji jeung Sutima. Sarta Surajaya kabawakeun jadi jalma jahat. Partiwi prihatin sabab ramana Yoga Jaya bet kabawa ku sakaba-kaba. Partiwi ngarasa dosa sabab teu bisa mepelingan, teu bisa ngageuing ka salaki, teu bisa nulungan nu rek digubrus. Ujang ayeuna dengekeun amanah ti aki. Mangga ki, Yoga Jaya ngarekepkeun silana. Aki teh ngarasa sedih. Ku ayana beja nu dibawa ku ujang ngeunaan Surajaya jeung Sutima. Tah kulantaran kitu aki rek merih pati torta gawe kahidup. Hidup kudu bisa ngalilirkeun eta jalma sina eling kana diri.
Sina inget kanu maha kawasa, inget kana Purwadaksina. Sabab manusia digelarkeun ka alam dunya lain kudu ngaruksak, tapi kudu jadi pamimpin. Hari pamimpin teh rupa-rupa ujang, lain jadi raja bae, tak lain jadi pati wae, lain jadi kuwu wae, najan diri pribadi ge kasu pamimpin. Nyatana mimpin diri sorangan sangkan teu tigubrus kana jurang kasalahan. Ari manusia jeung manusia kudu silih elingan, kudu silih bejaan, usilih ulah silih antep jeung silih jongklokeun. Jadi tugas hidup teh kudu bisa ngadeukeutan Surajaya tuluy elingan ku jalan hade. Sangkan manehna eling ka diri, sadar kana awak. Ulah ngaberung ngalajur nafsu ngumar amalah, ulah kokomuan moro hartabana. Sabab mun manusia poho kana kawajiban bakal poho kana ugeran. Nu akhirna tunggu dirarut catang dirumpak. Sakabeh laku lampah moal make ungang-ungang. Dapon ngeunah ceuk sorangan, dapon bener ceuk sorangan. Cik ayeuna aki menta heula jawaban. Na sanggup hidup ngelingan Surajaya. Insyaallah kinanging saha atuh Surajaya teh nu saleresna. Aki ge teu nyaho moal ngabejakeun ayeuna. Leuwih hade palirih ku paluruh ku sorangan. Buktikeun jeung kanyataan nu kapanggih sangkan teu cangcaya narimana. Ngan aki aya pamenta ali nu kamari dibikeun ulah leungit. Sabab eta ngandung riwayat nu panjang jeung penting. Cek aki kalajati anjeunna can wani muka lalakon Surajaya, apun lalakon Yoga Jaya bisi matak ngaganggu kana kalancaran diajar. Para mitra kaum dangu, Yoga Jaya tuluy nyarita deui. Pami kitu maya ali teh aya hartosna atunya margi aya kecapar tibi sareng Surajaya. Nuhun akikeun ku abdi bade dibuktikeun naon hartosna ieu tulisan. Ceuk Yoga Jaya bari ngilikan kana ali nu kakara dibikeun kamari ku partibi kamarehna. Ujang kade sing waspada eta ali bisa jadi bagja. Oge bisa jadi sangsara, hartina mah bisa nyiksa jeung bisa ngabungahkeun. Ceuk partibi hariwangeun bisi anakna gagabah dina mawa eta ali. Abdi tos ngartos bumargi ku aki tos diterangkeun. Sawios bade dipapai ku abdi nah kumaha lalakon ieu ali. Mugi-mugi janten ciri anu sajati, janten tanda anu utami. Kanggo obor mun poekeun, kanggo pitulung mun keur linglung. Ngan ayeuna abdi bet panasarana iraha atuh abdi tiasa turun gunung. Yoga Jaya geus teu sabar da keukeuh hayang buru-buru kaluar ti pileuweungan hayang ngalalana milari kori, milangan kori. Ngalalana ngajajah milangan kori kitu lengkep. Eta mah teu langkung aki hidup ujang, jawab Partiwi. Kieu ujang aki teh memang ngahaja ngadidik hidup teh sangkan jadi jalma nu utama. Pasagi elmuna kuat pamadeganana, gagah warugana teguh jiwana. Ayeuna tujuan aki geus kahontal sabab geus laksana boga incu nu satuhu ka sepuh. Kuat lahir jeung batin. Ilmu aki kabeh geus koredas nyerep ka awak hidup. Ayeuna kieu ujang hidup menang kaluar ti ieu leuweung tapi ulah minggu-minggu ieu kudu sabar ngadaguan 7 poe deui. Satuluyna hidup geura lunta tinggalkeun ieu leuweung. Geura teangan pangalawan nu leuwih loba keur ngasa ilmu nu geus aya. Ngan omat kudu asih kanu leutik, kudu nyaah kanu lemah. Kudu nulung kanu butuh, kudu nalang kanu susah. Dina palebah tutulung omat ulah rek ngaharepkeun pamulang tarima. Kudu ikhlas lillahi ta'ala. Atuh saja bati kitu hidup kudu bisa nalikeun tali mimitran. Kudu bisa nyangreutkeun tali duduluran. Ulah hayang hirup sorangan. Sabab manusia teh asalna hiji. Tina bahan nu sarua bakal mulang kanu hiji. Jalma taya nu punyu nu mulia angin Allah, nu gagah angin Allah.
jadi mungguing Allah mah lain anu gagah, lain anu sakti, lain anu bengar atawa anu luhur pangkat, tapi nu takwa ka Allah. Tah eta jalmi nu hade mah satuluina akirek amanat geura teang nu ngaran Wanara atawa nu ngaran Jamrong atawa murid-muridna, tah eta teh musuh kabuyutan Aki nu salilana ngaganggu kana ketentreman balarea. Jadi tugas Ujang teh tilu. Kahiji maluruh anu jadi bapa, kadua kudu ngeureunkeun kasarakahan Surajaya jeung Sutima, katilu kudu neangan si Jamrong atawa runayanana. Pek elingan ku hidup, mun teu beunang dielingan beresan gumantung kana kaayanana. Hari tugas sejen geura tanyeurkeun keadilan, geura tumpes kajahatan, bela anu sangsara geura basmi nu jarahat. Sakitu amanat Aki teh Ujang. Katampi Aki insyaallah abdi bade ngajalankeun amanat nu disuhunkeun piduana we supados tugas abdi lancar. Ceuk Yoga Jaya hatena bungah sabab geus meunang paidin ti Akina pikeun kaluar ti leuweung. Diduakeun pisan ku Aki ge muga-muga sing hasil maksud. Nya anaki, ku ibu didoakeun pisan ngan omat ulah sologoto sabab hirup kumuh di pilemuran teh teu gampang. Loba gogoda jeung dodoja, mun kurang-kurang kuat iman mah matak cilaka, matak aral jeung cangcaya. Ujang makade sing pageuh nyekel iman, sing kuat dina narima cocoba. Lamun can hasil tujuan ulah waka kagoda ku istri. Ceuk Partibi mepelingan ka Yoga Jaya sangkan hasil pamaksudanana. Nuhun ibu katampi kateda pisan. Nya kitu epek atuh geura sare heula isukan urang ngasakeun latihan keur pibeukeun lunta ka pilemuran. Mangaki daleres abdi ge tunduh. Geus kitu mah Yoga Jaya ngagoloyoh ka enggon, ngagoler bari nyawang anu baris datang. Ras inget kana omongan indungna yen manehna teh boga keneh bapa, ngan teu kanyahoan di mana ayana. Yoga Jaya teu bisa ujug-ujug greup sare sabab pikiran kalah beuki kumalayang. Hayang geura tepung jeung nu jadi bapa, tapi lila-lila mah reup sare ti branaker. Ari Aki Kalajati jeung Partiwi can wakasare para wargi sadaya. Duanana badami rarencepan sangkan aya kasaluyuan dina urusan ngurus Yoga Jaya. Nyai, kumaha pamandangan hidup ayeuna? Narek dibejakeun sajalan terahna atawa moal? Cik bapa minta putusan ti hidup. Ngara babari mutuskeunana sabab Yoga Jaya tetereh ilit ngalalana. Keheula bapa ulah waka dibejakeun sawiosina dipaluruh ku sorangan, supados aya mangfaatna keur nambah pangalaman Yoga Jaya. Engke ge cai mamoal poho kawalungan tangtu bakal tepung. Tapi Yoga Jaya teh geus bosen neun bogaeun taksiran. Yen bapana teh ngaran Surajaya. Teu janten pamengan margi nuju dengan Surajaya teh seueur. Nya kajun ari kitu mah keun urang uji kamampuan budak teh. Na bisaeun atawa moal manggihan anu jadi bapa. Jungaina mah geura sare isukan urang badami deui. Mangga bapa. Sanggeus meunang putusan kitu mah para mitra sadaya. Duanana sarare peuting eta karasana asa leuwih jempling bata nu geus-geus. Si belang nu biasana sok disada tengah peuting harita mah jempe wae ngadakom hareupeun lawang. Kocapkeun isukna para wargi Yoga Jaya geus hudang, terus latihan sakumaha biasana. Ilmu-ilmu nu geus kapimilik dilatih unggal poe sangkan leuwih asak jeung ngahiji sajiwa. Isukna deui Yoga Jaya disipuh elmuna ku Aki Kalajati. Manehna dibawa ka tengah leuweung luang liwung cicing diponcrot gunung nupang luhurna. Yoga Jaya sina nyawang ka kanu angam. Ngajajal ilmu panarawangan tetela ilmu Yoga Jaya geus sapapak jeung Akina. Kitu deui ilmu hampang raga atawa sirna bobot ku Yoga Jaya geus kapibanda kalayan hade. Wahirna geus eueuh nu kakurangan. Aki Kalajati geus wani ngajurung laku incuna ka alam rama. Ujang incu Aki. Poe ieu Aki nyieun putusan yen isukan hidup bisa miang ka pilemuran. Ngajalankeun naon-naon nu geus diamanatkeun ka hidup.
Elmu aki geus koredas kabeh geus tamplo ka hidep sarta geus kasipuh ku ilmu agama. Muga-muga ilmu hidup bakal aya manfaatna keur diri pribadi jeung keur balarea. Harapan aki aya di hidup sabab hidup teh jadi panyamung lengkah jeung letah aki. Sakabeh cita-cita aki kudu laksana ku hidup. Sabab hidup hiji-hijina turunan aki nu baris nuluykeun tapak lacak aki. Tanyeurkeun bebeneran jeung keadilan, basmi kajahatan jeung kadoliman. Aki percaya hidup bakal mampu. Nuhun Aki, ayeuna abdi tos sanggem mengemban tugas di Aki malih matos disabar. Hoyong geura tepang sareng pun bapa, ceuk Yoga Jaya dari pisan. Hug atuh isukan mageura miang ka pilemuran. Aki masrahkeun sagala rupana ka hidup. Sabab hidup geus dianggap cukup ku ilmu jembar ku pangabisa, moal aya kakurangan. Mun aya kasulitan hidup kudu bisa mereskeun ku sorangan. Yu ayeuna mah urang kasaung bisi inung hidup ngarep-ngarep. Mangaki ngiringan, braduanana marulang bari mawa hate nu sugema, Aki Kalajati asa ngemplong sabab tujuan geus kahontal. Karinga daguan hasilna ari Yoga Jaya hatena sugema, peda geus meunang idin pikeun turun gunung. Kocapkeun isukna rebun-rebun keneh Yoga Jaya geus dangdan sarta geus amitan ka Aki Kalajati jeung Partiwi. Sejamiang ka pilemuran rek mapai nu jadi bapa bari ngeman tugas ti nu jadi akina. Ari Aki Kalajati jeung Partiwi geus asak badami, yang tetep tumetep di leuweung bari ngadaguan Yoga Jaya nu rek ngalalana. Akhirna Yoga Jaya miang dijajabkeun ku si Belang. Nepi ka sisi leuweung satuluyna mah si Belang balik deui kadununganana nu aya di saung. Sedengkeun Yoga Jaya lumampah sorangan rek neangan nu jadi bapa. Poe ieu poe mungaran pikeun aing dina ngalakonan hirup di alam dunya. Cek Aki di lembur loba nu aneh sabab kahirupan urang lembur beda jeung di leuweung. Nah bener atawa henteu aing teh hayang buru-buru nyaho. Cek Surajaya bari jongjon lempang sakapeung sok nilikan ali nu dipake dina ramo leungeun kenca. Katara ali teh cahayaan siga ngandung pamor anu pohara ngempurna. Gancangna carita para mitra Yoga Jaya geus saminggu ngalalana ngider ka unggal desa. Maluruh ka unggal kampung, tapi can manggih nu aneh sabab kahirupan jalma nu kaliwatan asa biasa-biasa bae. Waktasna see para mitra, hanyakalnya rupina dugi ka dieu heula para mitra sadaya carios nyambung nu judulna nyaeta Pancatunggal karangan Kileksa. Bang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ye dongeng kirang nyugemakeun hapunten. Mangatu para mitra sanes kirang sono sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.